nu dingaranan ria eta tolabul manzilati nyuprih martabat nyuprih keagungan ingdanasi di payunan manusia bi amalil akhirati kalawan pagawean anu bangsa akhirat tanu kitu disebutna ria. Jadi urang hayang dipandang ku jelema, hayang dialus-alus ku jelema, hayang disebut jalma soleh ku jelema, ku sabab migawe amaliyah anu bangsa akhirat. Ya, anu ngaran ajengan, anu ngaran ustad, anu ngaran syekh, anu ngaran abuya, eta sebutan hade di alam dunia. Eta ngan sebutan-sebutan kehormatan. Manfaat teu datang ke akhirat. Wallahu a'lam. Da anu manfaat datang ke akhirat mah lain ku pedah urang disebut abuya, lain ku pedah urang disebut sayyid, lain ku pedah urang disebut aang. Tapi amaliyah ibadah urang anu bener eta anu bakal nyalametkeun kanu ngaran urang. Da tepi ke akhirat mah urang sadunya disebut abuya-abuya, sadunya disebut aang-aang, sadunya disebut kiai-kiai, tetep da eta mah ngan sebutan dunia. Andai kata amaliyah urang eta teh jauh tinu disebut kiai, jauh tinu disebut alim, maka moal aya manfaatna eta sebutan. Taubah seperti si Arya soleh, si Arya teh dermawan. Eta ngan gelar jeung sesebutan teu manfaat datang ke akhirat mah nu ngaran eta gelar. Naha dan bakal ngamanfaatkeun ka urang mah salah sahijina jeung nu pangbadag-badagna eueuh deui eta teh amaliyah ibadah urang anu sesuai jeung thoriqus salah dina mengikuti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awas urang salat entong ayeuna karena hayang disebut jalma soleh, urang salat karena hayang menangkeun patempatan, hayang ngamenangkeun mahabbah, hayang menangkeun cinta kasih dari sesama manusia teu kudu. Da urang salat mah pikeun Allah taala, urang puasa pikeun Allah subhanahu wa taala, lain pikeun penghormatan. Ieu cacak-cacak penghormatan eta teu dileret ku urang komo nu ngaran hartana. Da terkadang sok aya lamun teu disebut haji, teu daek ngaliuk. Naha? Karena manehanana hayang dimulyakeun, hayang diakui martabatna teh martabat anu luhur. Bahkan lamun datang hayang dispesialkeun. Bahkan lamun kongang teh mah hayang minta duit, hayang minta banda, hayang minta munding, hayang minta sapi. Itu. Kupeda boga gelar ajengan, kupeda boga gelar budak kiai, kupeda boga gelar buya, ria kigituan. Gitu. Ria kigituan. Tuh. Ngan ari anu tingkat bawah, ria tingkat bawah eta salah sahijina beramal karena hayang menangkeun martabat jeung kedudukan di hareupeun jelema. Eta teh seperti kaladi jalma anu salat atawa anu puasa atawa anu gawe sodako atawa anu maca Quran atawa anu milu perang atawa anu ngalaksanakeun munggah haji pikeun diagungkeun ku nu ngaran jalma. Namanehanana haji karena hayang dimulyakeun ku nu nami jalma, naik cenah derajat status sosial. Padahal mah tingali urang lamun munggah haji bener naik darajat, ngancing naik darajatna di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Emang bener moal henteu jelema migawe amaliyah ibadah pasti tambah-tambah naik darajatna. Pasti eta. Ngan anu kurang dituju cing menangkeun darajat teh di payeuneun Allah Subhanahu wa taala. Dalam di hareupeun makhluk mah moal hasil ieu naon anu kurang diarepkeun. Nah, dan nu ngaran jelema, nu ngaran makhluk
eta tengah jamin bakal ngamuliakeun urang andai kata urang tepi dina martabat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi lugi jeung lebar. Nah, makana di dia dicaritakeun deui. Gitu. Tak ubah seperti orang gawe ibadah hayang dimuliakeun, hayang dibere min amwalihim tina harta-hartana nu ngaran jalma fazalika huwa murai, maka ari jalma anu saperti kitu eta teh diakui teu diakui tanpa perlu pengakuan betul memang menjadi orang yang ria di dalam ibadahnya. Tuh. Naudzubillah ieu. Na kumaha anu kitu salatna, zakatna, puasana, syiarna, dakwahna, ngajina, ieu kumaha tah jalma-jalma anu kitu wa amaluhu mardudun. Amal ibadahna teh eta ditolak ku Allah taala. Jeung bakal lumaku eta jalma khaib dina perkara anu hina, dina perkara anu kotor. Makana urang sakali deui diparentah ku ieu Kiai Musonif pikeun ngajauhan tina anu dingaranan riya. Gitu. Jauhan riya. Naon nu ngaran riya? Cik sebagian ulama al amalu li ajli ghairillah. Urang teh beramal karena salian Allah Subhanahu wa taala. Anu diperjelas di dieu tolabut manjilah urang beramal bari nyuprih kamartabatan, nyuprih keagungan di hareupeun jalma ku gambaran amal-amal akhirat. Tamaka lamun kitu nya nu kitu nu disebut riya teh da amalna henteu ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung wajar lamun amal ya ibadahna eta ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung dina hal ieu sawaun sarua bae naha migawe nu ngaran jalma kanu nami itu si murai kana pangharpanana si murai atawa henteu. Contoh jika kieu si Arya eta ku salatna teh hayang disebut ajengan, hayang disebut kiai, makana getol ka jero masjid, salat di masjid. Tapi niatna hayang disebut kiai teh tadi eta mah sarua wae tetep si Arya bahkan kahukuman riya sok sanajan masyarakat eueuh hiji oge anu nyebut kiai ka si Arya nya kitu deui sok sanajan anu ngaran si Arya eta masyhur di masyarakat bener disebut kiai jadi tetep bakal kahukuman jalma anu riya eta mah erek hasil maksud anu kumanehanana dicita-citakeun atawa erek henteu hasil tetap bakal disebut riya. Si Arya ngarasa bangga riya hayang katingali ku nu ngaran jelema dina ibadahna sehingga hayang dipuji ku jelema. Nah eta mah si Arya naha erek dipuji ku jelema dina nyatana atawa henteu dipuji ku jelema dina nyatana tetap eta si Arya bakal kahukuman riya. Dina dawuhan Allah taala jelas disebutkeun wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibi. Jeung sawae ge jalmana anu ngamaksud dina amalia ibadah eta harsa dunia kana kahirupan, kamuliaan, keagungan di alam dunia, maka kami bakal mere kanu ngaran itu jalma naon anu dimaksud ku manehanana. Tapi awas wa ma lahu fil akhirah moal aya pikeun ngaran itu jalma di akhirat naon min nasib tina bagian ganjaran, tina bagian kemuliaan, tina bagian martabat dipayeuneun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dah jelas lamun urang neangan martabat dunia maka bakal lepot nu nami martabat akhirat. Bahkan
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ngadawuh dina salah sawios hadis anu mana ieu hadis mangrupikeun hadis qudsi nu katampi ti Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ana agniaa anis syirki sanyana kaula eta maha beunghar tur teu mikabutuh tina anu ngamusyrikeun. Maka faman sawai jalmana anu beramal li ka kaula kalawan hiji amalan tur ngamusyrikeun oge dina eta amalan goeri kasalian kaula tegasna ngarejeungkeun dina migawe amalna kasalian kaula. Nya ayeuna hayang meunang rahmat Allah, nya ayeuna hayang diadeuh-adeuh ku nu nami jalma, hayang dimulyakeun ku nu nami jalma. Fa anna minhu bariun, maka ari kaula tinu nami itu jalma eta lulubaran, artina teu tanggung jawab. Wanasibe jeung bagian kaula bakal dipasrahkeun kanu ngaran perkara anu dimusyrikeun, tegasna kanu direjeungkeun ka itu jalma. Mencegah salat teh mangke lamun datang ka akhirat, ya Allah abdi teh salat, abdi teh zakat, abdi teh puasa, abdi teh haji. Maka cek Allah taala bener dengan maneh hajina, salatna, zakatna lain karena kaula, tapi karena manusia. Maka sok penta ganjaranana ti manusia jeung maneh kapan geus meunangkeun ganjaran ti manusia jeung eta anu ku maneh dipikahayang. Makan keung lamun jiga kitu.